Geus lawas carita urang duaan anu bongkarangan nyicikeun asih kaheman telas sanajan padanya dengan kedana lisan Pak Haji Rosad Kalijati satia rek babarengan harapan ngayunkeun kame gamalang rek pipit kembang laksana nyanding kabulang mekarana Pak Haji anu Kalijati kembang endah pangharepan ngotret diingetan Maamun Kalijati mukakeun hiji catetan tapi kiwari ning Tati Kalijati ngan kuring anu ngageri juang cieun ngan surangan ning Gita Kalijati honcewang hate laleuwang numi asih dipeperi numi tineng ditinggalkeun teu sangka bet jalir janji ku harianem geus lawas Pak Acim Abra Kalijati carita urang duaan anu bongkaran nyicikeun asih kaheman telas atata bengkel Kalijati sanajan pada nyorangan kedana lisan Pak Engku Satpam Kalijati satia rek babarengan harapan ngayunkeun kame gamalang rek nipit bentang laksana nyanding kabulang mekarana kembang endah pangharepan
potret ingetan mokaken hiji catetan tapi kiwari maesih bos ranginang ngan kuring anu ngageri